pagelaran Seni dan Sastra kelas 12 IPS 1 yang bertemakan Ngamumule Budaya Sunda di Zaman Globalisasi. Yang diantaranya ada rampak gendang, solo, duet, dance, tari mojang priangan, akustik, sajak, dan duet ada dance TikTok. Semoga ujian praktek kelas 12 IPS 1 berjalan dengan lancar dan hasilnya memuaskan. Amin. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anu kupribados dipihormat Bapak Trian Sutriantoro salaku pembimbing pagelaran seni, Bapak Gemana Karnale salaku pembimbing sastra anu kusim kuring dipihormat, sareng tehilap kasadayana siswa-siswi SMA Negeri 27 Garut anu kusim kuring dibanggakeun. Anu kusim kuring dipihormat guru mata pelajaran seni budaya Bapak Gemana Karnale, sareng anu kusim kuring dibanggakeun panitia pagelaran kelas 12 IPS 1 ya? 12 IPS 1 dan para apresiator siswa-siswi SMA Negeri 23 Garut nu ku Bapak banggakeun sareng di bisa berlangsung dengan secara lancar. Amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Nyakseni.
Ayah mangsana datang, ayah mangsana lihat, datang di papak kugumbira, miang dijajak kuci mata. Ayah mangsana gembira, ayah mangsana netrakeun cimata, gembira di papak kusenang. Cimata dijajak ku kamalang, ayah mangsana senang, ayah mangsana melang, senang di papak kumakala, melang dijajak ku kabimbang, ranggaya rungkeman kaheng. Kadeudeung bapak, ibu guru nu moal sirna, nu moal kasilih ku waktu, nu moal perlayang ujangan, tekan
di alam dunia. 3 tahun laminan abdi sadaya adik ku pakaweruh nu cekil tan riweuh. Hatur nuhun ibu, hatur nuhun bapak, hatur nuhun kumaha rupi-rupi kadeudeung kanyaang nu nyimbun tatap di ieu sakola. Sok ewut panyerek ti ibu, sok ewut panyerek ti bapak, kulantaran kebodohan ti abdi sadaya, kulantaran kakirangan ti abdi sadaya, kulantaran kehilapan ti abdi sadaya, kulantaran kabanguran ti abdi sadaya, kulantaran keawonan ti abdi sadaya, neda dihampunten tina sadaya kahilapan. Mugia awur cukup gumulung rerencangan sadaya duahuya kita rencana mimpi ngomongin tadi cahaya panon poe ya akan tercapada dari jadi saksi kumaturang jeung training kacapi jadi pangjajak paturayana kiwaricun waktu ningat mangsana mangsa digurakeun ku pangeran abdi miang ibu abdi miang bapak ngajajaran ibu abad nanggung kabendung kasedih mayunan hirup nyata. Abdi miang ibu, abdi miang bapak, abdi miang nedapi duka, neraskeun hanca ngahontal cita-cita. Pileuleyan, pileuleyan, sapunyere pegang siti. Ayeuna urang papisah, dina mangsa ditangtungkeun urang patepak deui. Kayanya dina kabagjakan dunia akhirat. Hatur nuhun.